kaeling rumingkang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katempuhan. Sabagian tina perkara anu mangrupakeun inti tina makrifat manusia ka Gusti Allah nu berlaku dina kahirupan di alam dunya nyaeta musyahadah. Ari musyahadah anu terjadi secara umum mimitina tina ilmu nyaeta ilmu ma'rifatullah. Ari ngaran-ngaran ilmu pengetahuan awal mula asupna nyaeta kana akal pikiran. Supaya cicing dina akal pikiran atau supaya jadi emutan supaya teu poho tuluy diapakeun diulang-ulang. Talamun ngan saukur kitu hungkul mah eta ilmu teh moal aya karasana, moal aya pangaruhna anu signifikan kana perubahan tabiat. Jadi mun hayang aya karasana mangka eta ilmu kudu diolah nepi ka jadi kesadaran hirup anu marengan urang bisa kabeh ruang jeung waktu anu disorang ku urang dina kahirupan urang masing-masing. Sehingga dina setiap gerak langkah wujud urang jeung cicingna urang nyaksi, urang musyahadah ka Gusti Allah. Mun secara umum diantarana nyaeta kasaksian ku urang jalaliyahna jeung jamaliyahna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ayuna lamun ku urang dimutalaah perjalananana para arif bila nyaeta jalma-jalma anu marifat ka Gusti Allah nepi ka bisa musyahadah ka Gusti Allah teh aya prosesna, aya tahapan-tahapanana. Anu utamana nu kudu dikanyaheupkeun ku urang mun hayang bisa musyahadah ka Gusti Allah mangka ti ayeuna keneh urang kudu geus nyaho kalawan sadar yen saestuna mah manusia teh lain ngamusyahadahkeun dirina ka Gusti Allah tapi dimusyahadahkeun ka Gusti Allah ku cahayana Gusti Allah. Hartina mun sakti dipaparinkeun cahaya ka eta jalma ku Gusti Allah mangka eta jalma moal bisa musyahadah ka Gusti Allah salawasna. Ta ieu cahaya anu nganterkeun hiji jalma kana maku musyahadah aya 3 tingkatan. Nu kahiji disebut nurul bidayah, nyaeta cahaya permulaan atau cahaya awal. Ari nurul bidayah nyaeta cahaya anu dipaparinkeun ku Gusti Allah ka hambana khususna ka manusia sehingga ku ayana eta cahaya di eta jalma maka eta jalma jadi robah tabiatna. Nyaeta tina teu eling ka Allah jadi eling ka Allah, tina maksiat jadi taat ka Allah. Jadi aya di antara manusia anu hirupna jauh tina iman jeung amal soleh, nu hirupna pinuh ku kamaksiatan, pinuh ku kalalayan. Tapi dina hiji mangsa tanpa terduga-duga Gusti Allah maparinkeun ka eta jalma nurul bidayah sehingga eta jalma jadi babalik pikir,
sehingga ku ayana eta nu bidayah hatena ngajorojoy timbul jorojoy dina hatena pikeun tobat tina kalawanana tina kamaksiatanana. Naon asbabna mengundang kana karidaan Allah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala paringkeun bidayah ka eta jalma anu menyebabkeun eta jalma berubah tina lalai kana ilmu tina maksiat kana tobat jeung kana taat. Aya teu asbabna aya paman sagir parupaheun diantarana aya nu hayang tobat hayang taat tapi hese pisan terwujudna loba pisan kesulitanana loba halangan jeung rintanganana. Ta eta teh bisa jadi dina eta jalma teh eueuh nurul bidayahan alika hayang kana taat mah aya tapi teu terwujud seolah-olah aya nu ngahalangan kana terwujudna ketaatan. Beda jeung jalma nu aya nurul bidayahan. Ari nu aya nurul bidayahan mah digampangkeun kana maksiat disulitkeun kana taat. Sedengkeun ari nu aya nurul bidayahan mah sabalikna dipersulit kana maksiat digampangkeun kana taat. Eta teh mun dikaji tina sudut pandang asbabna mah pasti aya sasakalana. Hartina mun aya jalma nu ahli maksiat teu tanpa terduga manehna meunang nurul bidayah sehingga robah saketika jadi jalma nu eling jeung taat ka Allah, pasti aya asbabna, aya pemicuna. Pasti aya suatu faktor dina diri eta jalma anu ngondang kana datangna eta nurul bidayah. Naon asbabna? Di antara perkarana anu jadi asbab anu ngondang kana datangna nurul bidayah imma bisababin duriyatin taibah. Nuka hiji boleh jadi manehna mangrupakeun turunan ti jalma anu soleh, boh indung bapakna, boh aki ninikna, boh buyut-buyutna. Jadi aya jalma nu meunang nurul bidayah ku sabab barokah ti karuhun-karuhuna anu saroleh. Anu baheula nalika keur rumenengna aranjeunna ngadeuweus ka Gusti Allah di antarana nyaeta supaya dipaparingan keturunan-keturunan anu saroleh jeung saroleha. Tamata kudu daek zikir teh kitu jang. Sabab di antara rusiahna ahli zikir, mun ente ahli zikir mangka dina darah ente, dina DNA ente aya goresan cahaya zikir anu asalna tina asma-asma pangeran, anu asalna tina kalimah-kalimah thayyibah anu didikirkeun. Sehingga mun ente boga budak mangka dina eta awak budak teh bakal mengalir darah ahli zikir. Mangka dina eta awak budak teh aya DNA ahli zikir. Matak cek pepatah orang Sunda mah uyah mah tara TS kaluhur. Cek orang Eropa mah like son like father, buah jatuh tak jauh dari pohonnya kecuali ini dibawa kulalai. Dibawa kulalai mah jauh, tangkalna di dieu, rag-ragna di Cikapundung. Dina tafsir Qurtubi aya riwayat hadis cek dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalam,
Innallah yahfadu sholiha bisab'atin min diryati. Saestuna Gusti Allah meparingkeun penjagaan, saestuna Gusti Allah ngaraksa, ngajaga atawa ngarawat ka jalma-jalma soleh nepi ka 7 turunan. Jadi mun karuhun ente sarole, insya Allah ente bakal kebagian kokocoranana, bakal kebagian barokahna. Matak ayeuna ente kudu soleh supaya engke turunan-turunan ente kahandapna sarua kabagian tina barokahna kasolehan diri ente. Nu kadua au kasroti sodakoh, atawa boleh jadi dibalik kaburaonganana, dibalik kabedagoganana si horeng dina eta jalma teh aya sifat berehan. Mungkin bahwa nama tara salam, tara puasa, tara pengajian, tara ibadah we kasebut nama tapi aya hiji kepribadian anu teu pernah resot ti manehna, sok sanajan manehna bangor kasebutna beuki mabok, beuki judi, beuki jinah jeung samacemna, tapi manehna teu nyaah kana barang nu loba, komo kana barang nu saeutik, di mana diperintah ku batur atawa di mana aya nu butuheun geus teu mikir deui ku manehna dibikeun. Di mana aya rezeki manehna daek mere mawe ka papada manusia, boh ka dulur, ka tatangga, ka baraya, ka babaturan, bahkan ka jalma-jalma anu teu kenal anu panggih di jalan misalna. Jadi diantara perkara anu aya di manusia nu dipikaridho ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala diantarana nyaeta sifat berehan. Hartina sifat berehan nu aya di jalma anu can eling jeung can taat ka Gusti Allah eta teh bisa ngundang kana datangna cahaya bidayah ka eta jalma. Kaasup sifat berehanana jalma anu can iman, anu can muslim, eta oge berpotensi mengundang kana cahaya bidayah. Anu kadituna eta cahaya teh jadi taufik jeung hidayah sehingga terjadi perubahan tina kafir kana iman. Jadi wa mu'alaf ta sifat berehan teh ku alus-alusna sifat berehan tong boro berehan ka manusia, bahkan berehan ka sato oge bisa jadi asbab anu ngondang karidhoan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Contohna saperti cek riwayat anu masyhur nulis pada arapal aya awewe anu statusna pelacur tapi dihampura dosa-dosana ku Gusti Allah, sabab Gusti Allah ridho ka manehna nalika dina hiji mangsa manehna mere nginum ka anjing anu keur kahausan. Matak cek sabda Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wasallam, tajapau andam bisolih fa innallaha ahidun biyadihi kulama asar. Renggangkeun diri anjeun tina dosa na jalma anu berehan, hartina ulah diturutan sabab ari saestuna jalma anu berehan Gusti Allah anu nyekelaan leungeunna. Nyekelaan didinya bahasa kiasan, hartina sawaktu-waktu eta jalma teh dijait ku Gusti Allah tina dosa-dosana sehingga kaharupna tanpa terduga manehna
nu tadina ahli maksiat jadi ahli taat, anu akhirna mautna husnul khotimah. Gitu. Nu katilu au bi sholihin, atawa boleh jadi manehna mika cinta ka jama-jama soleh seperti ka Kanjeng Nabi, ka para sahabat, ka para ulama, ka para wali, ka para habaib, ka para ajengan. Sok sanajan manehna resep keneh kana maksiat tapi cintana ka para solihin mah luar biasa. Aya jalma soleh di mana kumanehna disilaturahmian, dihormati, didama-dama, dilayani. Mun aya jalma soleh nu dilecehkeun, kumanehna dibela, manehna siap pasang badan demi kasalamatan seorang ulama misalnya. Palamun aya jalma nu saperti kitu, mangka kacintaan anak eta jalma ka jalma-jalma soleh saperti ka para ulama, ka para wali, bae dituna ka Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, mangka eta kacintaan anak bisa jadi asbab anu ngondang kana datangna nurul bidayah. Nuka opat awil ilim, atawa boleh jadi manehna mangrupakeun jalma anu berilmu. Nu dimaksud ilmu di dieu nyaeta ilmu agama. Mungkin wae manehna kungsi masantren atawa guguru ka ajengan, sehingga sanajan manehna terjebak dina kamaksiatan tapi are ilmu agama nak mahluhur, ilmu makrifat, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf misalna geus ngelotok, geus kacangking, berbagai kitab kuning geus dihatamkeun baheula nalika keur masa pendidikan di pondok pesantren misalna, mangka eta ilmu nu lancip dina dirina bisa jadi asbab, bisa jadi panggoing ka dirina, jeung bisa ngundang kana datangna nurul bidayah. Dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalam, ittaqu dalatil alim wantadiru fai'atan, tong lalawara kana tu kasewadna jalma anu berilmu. Dagoan ku ente balikna eta jalma ka jalan anu bener. Maksudna mun ente lain jalma anu berilmu, tong coba-coba nurutan migawe dosa. Sabab ari jalma anu berilmu mah mun manehna ti kesewad kana suatu dosa, manehna nyaho cara balikna deui ka jalan anu bener. Matak tong nyapelekeun kana ilmu. Jalma anu berilmu mah contona saperti kiai, lamun terjadi hilap sehingga berbuat dosa, mangka manehna nyaho kumaha cara nobatanana. Beda jeung teu berilmu, di mana terjadi kesalahan, di mana terjadi suatu perbuatan dosa, ketagihan. Kemudahan dipigawe deui. Nu kalima au doa sholihin, atawa doana jalma soleh. Boleh jadi tanpa sepengetahuan manehna, bapakna sering sowan ka para kiai, ka para ulama, ka para ajengan, di antarana nyaeta menta didoakeun supaya anakna anu kiwari keur aya dina kabedagongan,
sing babalik pikir, sing tobat, sing jadi jalma anu soleh. Sok ayalin nu datang ka Ujang, punten pajengan Ujang, nyungkung pidoana abi teh gaduh murang kali kieu burhaka intina mah tuh ku ajengan Ujang teh didoakeun supaya eta budak teh jadi jalma anu soleh. Hebat si Ujang geus jadi ajengan. Halus Jang. Lanjutkan. Eta doa ti jalma soleh teh bisa jadi asbab datangna nurul bidayah ka eta budak atawa ka eta jalma, sehingga terjadi perubahan, sehingga terjadi pertobatan anu kadituna manehna jadi jalma anu dipikari do ku Gusti Allah. Muka genep au bimusibatin asobathu, atawa musibah anu tumiba kadirina, misalna keur mejehna macih dina kamungkaran, dina kamaksiatan, dina kadurakaan, sekonyong-konyong terjadi ka manehna musibah anu natakrempag hate, terkejut batin, ngaguncangkeun jiwa. Contohna saperti gering anu sepi ubaronana, HIV, kanker otak, tiroid, leukemia, jeung sajabana nu aneh-aneh, atawa hartana bea ku kabakaran, atawa usahana bangkrut ku robahna resesi ekonomi, atawa ditinggalkeun maot ku jalma anu pangmimpi ka cintana. Ta eta pirang-pirang musibah nu terjadi ka hiji jalma bisa jadi asbab kana datangna nurul bidayah. Nah sakitu asbab namanya genep. Ingat-ingat. Tingkatan cahaya nu kadua disebut nurul wasatiyah. Aurad alaika nurul wasatiyah litakuna bihi mustagilan bidzikrihi ta'ala, mustagilan bil amali sholihat mu'tamidan Allah muhibban lahu. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maparingkeun ka diri anjeun nurul wasatiyah, nyaeta cahaya nu kadua. Ku ayana eta cahaya nu kadua mangka anjeun jadi jalma anu sibuk ku zikir ka Gusti Allah, jadi jalma anu sibuk migawe amal-amal saleh, jadi jalma anu nintayangna ka Gusti Allah, jadi jalma anu mahabbah ka Gusti Allah. Jadi jalma nu meunang nurul wasatiyah bakal mengalami perubahan boh dohirna boh batinna. Dina segi dohirna diantarana secara kasibukanana terjadi pergeseran. Nu tadina hirupna didominasi ku kasibukan duniawi, ku kasibukan anu orientasina materi, ku kasibukan anu teu mangpaat. Ayeuna mah sanggeusna aya nurul wasatiyah mangka kasibukanana jadi robah, jadi didominasi ku kasibukan anu bersifat ibadah, ubudiyah jeung ubudah. Sedangkan dina segi batinna diantara perubahanana nu tadina hatena penuh ku kamusyrikan saperti migusti kana jimat, migusti kana pusaka, kana benda-benda jeung sajabana,
tatagenan kana ilmuna, kana akana, kana pengalamanana, kana keahlianana, kana pagaweanana, tegesna ta'aluk ka makhluk jeung hubudunya robah kiwari masanggeusna menang cahaya wasotiyah hatena jadi bertauhid, jadi bertawakal, jadi mahabbah ka Gusti Allah. Wa dzalik imma bisababi taubati shadiqah wa kasrati dzikrullah wa tafakur. Tadatangna eta nurul wasotiyah teh nu ngarobah dohirna jeung batina eta jalma teh mun ditinjau tina segi asbabna, nu jadi asbabna teh diantarana nyaeta manehna bener dina tobatna, loba dzikirna jeung tafakurna. Eta cahaya nu kadua. Cahaya nu katilu disebut nurani hayah. Awrad alaika nurani hayah litakuna bihi Allah syahida wa an ghairihi ghaiba. Tuluy manehna istiqomah dina eta kasibukan anu sifatna ibadah ubudiyah jeung ubudah, mangka kadituna bakal datang ka manehna cahaya nu katilu nyaeta nu disebut nurani hayah. Taku ayana nurani hayah lah mangka eta jalma bisa jadi jalma anu musyahadah ka Gusti Allah, jadi jalma anu waspada permana tinggal, anu hirupna telepas tina eling jeung sadar ka Gusti Allah. Dina satiap nu katingali, nu kadenge, nu kaangse, nu diucapkeun, nu dipigawe, nu tumiba, nu datang, nu pergi, nu hilang, nu ruksak, nu robah, manehna sadar ka Gusti Allah. Hatena nyaksi la ilaha illallah la masyhuda illallah. Yakitu deui dina saban-saban kaayaan, dina kaayaan sehat, dina kaayaan gering, dina kaayaan untung, dina kaayaan rugi, dina kaayaan nikmat, dina kaayaan bala, dina kaayaan dipuji, dina kaayaan dihina jeung sajabana manehna teu sadar ka Gusti Allah sehingga manehna henteu bersikap, henteu bereaksi jeung henteu berbuat kecuali sesuai jeung nu diparentahkeun ku Gusti Allah dina hukum-hukumna. Wa dzalik sababu hubbillah iyak, menjadi asbabna sehingga datang cahaya nu katilu asbabna teh nyaeta mahabbah ka Gusti Allah. Jadi nurul bidayah jeung nurul wasatiyah mengkristal jadi mahabbatullah. Jalma nu mahabbah ka Gusti Allah manehna bakal leuwih mika cinta Gusti Allah tinimbang dunya jeung eusina, tinimbang akhirat jeung eusina. Tuluy manehna mika cinta kana nu dipika cinta ku Gusti Allah. Jadi ari jalma nu mahabbatullah mah manehna mika cinta ka makhluk soteh karena kacintaanana ka Gusti Allah. Artina mika cintana kana suatu perkara teh lain tina karep hawa nafsu rendahna, tapi tina mahabbahna ka Gusti Allah. Taeta mahabbahna ka Gusti Allah lah anu jadi asbab benangna cahaya nu katilu nyaeta nurani hayah, sehingga melalui eta cahaya manehna bisa musyahadah ka Gusti Allah di seluruh ruang jeung waktu, di seluruh keadaan. Itu
Jadi musyahadah ge aya prosesna teh bertingkat-tingkat. Menujang yang bisa musyahadah ka Gusti Allah mimitina tina tobat anu bener-bener tobat. Jadi kudu daek migawe asbab-asbabna, saperti kudu daek migawe tobat, kudu daek meremaweh kepada makhluk Allah, kudu daek nikah cinta ka jalma-jalma soleh, kudu daek nyeprih ilmu agama, kudu daek silaturahmi ka para ulama, ka para kiai, ka para ajengan, supaya eta para jama soleh teh ngadoakeun ka urang. Kudu daek zikir, kudu daek tapakur, kudu daek meresiahna teh tina hubu dunya ganti ku mahabbah ka Gusti Allah. Kudu daek mikanya mika welas mika asih ka papada manusia jeung ka papada makhluk Allah, kalawan tulus ikhlas karena mahabbah ka Gusti Allah.